nyaritakeun bukti buruk panu disumpingkeun ka junjunan waktu Isra teh buruk anu ceurik ngabangingik gitu kan di surga sabab dina tarang buruk nu aya di surga didinya tertulis memancarkeun cahaya dina keningna Muhammad. Allah aya hiji buruk eta mah kalaleban ku junjunan nu jenengan Muhammad reret kana kubah-kubah surga didinya dihias kaligrafina teh Muhammad reret kana tatangkalan dangdaunan surga didinya dihias ku jenengan Muhammad nu memancarkeun cahaya nu memperhias surga sehingga surga terhias ku jenengan Muhammad reret kana pintu gerbang-gerbang surga jenengan Muhammad reret karena kubah-kubah surga jenengan Muhammad pani dina hadis sanes Allah saha ari Muhammad cari tahu geuning junjunan alam kekasih Allah kieu Gusti abdi teh Gusti hoyong tepang sareng junjunan alam sareng kakasih abdi kakasih Gusti anu jenengan Muhammad anu jenenganana diseratkeun ku Gusti dina tarang abdi Gusti tepangkeun abdi Gusti tepangkeun abdi eta buruk nu hiji teu eureun kawena kitu ngadoa ka pangeran teh lajeng weh terjadi weh Mi'raj teh kitu Isra Mi'raj nya buruk eta nu dicana ku Kangjeng malaikat Jibril alaihi salatu wassalam maneh teh lain hayang panggih jeung nu dipikasona ku maneh saha konon apan Muhammad teh kantenan atuh gamparan yuk jeung kami dicanak lungsur ka titi surga ka mana ka dunya nu matak begitu kok ieu buruk sareng junjunan ninggal kana wajah junjunan kumaha di tengah jerete eta buruk teh nepi ka teu saimbang rohna jeung jasadna junjunan teh tiasa naek karena ngajungiri ngajangkungan harita kene saking bungahna luar biasa tepang sareng anu dianti-anti nu diantos-antos anu anjeunna kapelet waktos di surga kan ayeuna tiasa tepang kan tepah ku Kangjeng malaikat Jibril tak adab ya buruk sing adab maneh buruk sing adab saking bunga mah kitu teu bisa cicing bunga mah sok aya nu bunga ngelut maneh mah nu susah teu boga duit maneh mah hutang gede nu nagih rajol kan tak beda naonana ngaranna teh ceuk basa ayeuna mah lain ekspresi sok tingali ieu ekspresi nu bunga ieu ekspresi nu susah ieu da katingali sok ayeuna nu bunga mah heheotan deuk gitu nu bunga mah sok mun ngadengkeun musik nu bunga nyanyi kieu moal aduh gitu kan apan goyang segala rupa nu matak dauhan Habib Ali Al-Habsyi di Nasim Tudurorna fatrabu yahlal mathani fahazarul yumni gharran wastadi'u bi jamalin faqafil husni tafarrad naon hartina fatrabu goyang maneh apan maneh teh bungah lain ku ayana dilahirkeun junjunan teh bungah lain ku ayana didamel umat Rasul teh bungah lain ku ayana disebut-sebut junjunan alam bungah fatrabu goyang atuh teh kan ya Nabi salam lain siga nu diringkus maneh mah banyak bari ngacai atuh lain bunga kitu mah lain matak make musik sok make qasidah gitu kan sok make jeung make sangu segala rupa mencit domba mencit hayam masak dan sebagainya kan bunga mah kitu bener henteu dahar da bunga mah kitu benernya lamun urang bunga menang milik pek tingali ayeuna jadi kepala desa pan ditraktir apaan ayo tuh kan lauk sabalong kayaknya dieusian kayaknya kan 100 kintal kop tah sadesaeun kan tah kitu ciri naon tah nu bunga mah kitu imah nu bunga perecet keur buludan teh mere kalapa 5 siki deuh
eta. Sia bunga henteu sia teh Haji. Jadi terhubung lain gitu, pupuk kabe. Tuan, sapi sok datangkeun ka ieu nya, gitu kan? Kayak ciri jelema bunga, sok lah sabaraha ge dewek mah kitu. Eta anu karyaan geringan bunga anakna dikawinkeun sanadkeun tuluy ngahaja nyieun hiburan-hiburan beak sekian juta aya nu 100 juta aya nu 1 miliar aya anu leuwih tibatan eta saking naon lebar henteu henteu tah kitu aya bunga mah ayeuna ngaku bunga jadi umat Rasul bunga dilahirkeun Rasul gitu kan perecet ngiringan 10.000 teuing euy can kaharti teu kaharti teuing Aisyah matematikana kumaha teu kaharti dibulak-balik ya euy geus dikalikeun geus ditambahkeun geus dikurangan ku dewek teh nah kitu nu bunga teh euy teu kaharti bunga mah lain kitu lain bunga bener teu biak sabaraha-sabaraha ge hujan dor hujanan kayaknya gitu kan aing mau sieun ku hujan nu bunga mah kitu eta nu tukang sepak bola lamun hujan eureun ning tah nu bunga mah kitu ayeuna penontonna bubar teu tah kitu nu bunga maneh ngaku bunga ku Rasul bunga jadi umat Rasul kakar ke miripis jual baralik aing sia kumaha teu harti euy matematikana kumaha cik sing bener eta matematika kos nu siga teu sakola wae kumaha eta pan urang teh muludan teh keur bungah-bungahan gitu urang teh keur happy ending gitu happy-happyan gitu bunga naon heuh piraku teu bunga diciptakeun jungjunan dilahirkeun jungjunan diutus jungjunan menjadi anugerah keur sakabeh alam semesta piraku teu bunga urang ditakdirkeun ku Allah janten umatna piraku teu bunga urang kenging ajaran Allah ngalangkungan anjeunana kenging sagala kasaean ti Allah ngalangkungan anjeunana piraku teu bunga tak kitu muludan tak kitu mata sing harti heula ai muludan naon kitu meh maneh teu koret deui jadi teu puguh ieu teh ngajumlahkeunana kumaha euy tah kitu